Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Barudak dinten ieu ibu bade ngadukeun materi anu judulna bahasan tradisi Sunda. Tah sateu acan nerangkeun kanu sejen-sejena, ibu bade nerangkeun naon ari bahasan teh. Bahasan nyaeta karangan anu eusina medar fakta-fakta ngeunaan hiji hal atau objek. Umumna anu dipedar teh patali jeung kumaha prosesna, tujuanana jeung fungsina. Naon ari tradisi? Tah ari tradisi mah nyaeta adat kabiasaan anu turun-tumurun dilakonan ku masyarakat sarta diwariskeun ti generasi ka generasi kalawan tata lepa, boh kulisan, boh ku paripola. Salajengna ibu bade ngajelaskeun di dieu yen tradisi teh rupa-rupa. Jenisna atawa nu biasa disebut wanda tradisi. Wanda tradisi aya 4. Nu kahiji patali jeung siklus kahirupan. Jadi ti mimiti lahir tapi ka maot malah ti ngawitan dikandung oge. Eta lebet kana patali jeung siklus kahirupan. Nu kadua nyaeta patali jeung keagamaan atawa religi. Contona aya nu disebut muludan, saparan, rajaban jeung sajabana. Nu katilu patali jeung adat. Nyaeta jadi tradisi nu aya patalina jeung kelompok-kelompok adat. Nu kaopat patali jeung kajadian alam atawa kajadian hal-hal penting. Contona aya salametan lembur, tulak bala, ruatan, jeung sajabana. Naon sababna ieu salametan lembur kanggo naon? Salametan lembur teh biasana zaman kapungkur mah. Jadi misalnya aya lembur anu kenging musibat wae, tah jadi kada disalametkeun. Sangkan subur makmur gemah ripah loh jinawi, boh kanggo kalemburna sorangan, boh kanggo ka masyarakatna anu cicing di lembur eta. Ari ruatan kanggo naon? Ruatan mah nyaeta lamun zaman kiwari mah anu disebut salametan bumi. Saterasna urang dipedar deui ieu materi tradisi teh. Jadi aya nu disebut siklus kahirupan ti mimiti gubrag teu dugi ka dikubur di alam dunya. Nu kahiji jadi contoh tradisi nu disebut siraman atau tingkeban. Nyaeta tradisi nyalametkeun orok nu umurna kakara 4 bulan atawa 7 bulan. Biasana sok seueur anu malah mah meunang disebutkeun kabiasaan nyaeta aya rujak anu dipeserna sanes ku artos tapi ku talawengkar. Naon ari talawengkar? Biasana eta tina kenteng nu dibuleud-buleud disapertos artos jadi artosan. Artos bobodohan kanggo meser rujak. Teras anu sebat ekahan nyaeta tradisi nyalametkeun orok sabada lahir 7 poe sarta kudu dibere ngaran. Biasana sok mencit embe atau mencit domba. Lamun orokna pamengget biasana embe atau dombana 2 sedengkeun upami nu lahirna istri putrana istri biasana hiji dombana. Saterasna dipasak dibagikeun ka tatanggi.
eta nepi ka dulur-dulur. Salajengna aya tradisi sunatan. Nyaeta waktu budak geus dianggap cukup umur budak lalaki biasana. Jadi disunat. Ieu tang teu wae patalina sareng ajaran agama Islam. Tapi kiwari mah nu sanes muslim ge seueur anu disunat magi patalina sareng kasehatan. Aya oge na siklus kahirupan ieu kawinan. Tah dina kawinan mah seueur pisan tradisi nu biasa dilaksanakeun. Aya nu disebat buka pintu, aya nu disebat sawer, tradisi sawer atau nyawer. Naon sih tujuan anak nyawer? Tah zaman kapungkur mah sok disimboliskeun segala rupa ge. Nyata tradisi nyawer teh mere gambaran yen engke urang sanggeus laki rabi kudu daek mere mawe seueur amal masihan boka dulur boka tatangga cara raket atawa kasaha wae. Aya oge huap lingkung. Eta teh huap lingkung simbolna teh tina yen lamun geus nikah salaki jeung pamajikan kudu siling. Lamun boga rezeki siling atau saling. Gitu. Jadi hartina rumah tangga teh tanggung jawab duaan. Aya oge nincak endog jeung sajabana. Tah sabada maot aya oge tradisi dipieling poe maotna hiji jalma. Ti mimiti 3, 7, 100 poena, 1 tahun maotna. Tah ieu teh sabenerna mah tujuanna mah ngadoakeun kanu maot supados ditampi amal sayana, dihapunten sagala rupi dosana, ditempatkeun di tempat anu pangmulyana disagedengan Allah Subhanahu wa taala. Eta tujuan sabenerna mah. Tapi ulah maksakeun lamun teu aya tegah doa artos atawa teu aya bahana nu penting mah kulawarga ngadoakeun utamana putrana antara naon anu nomor hiji ditampi doana ku Gusti Allah nyata doa putra atanapi putri anu soleh sareng soleha. Aya oge nu patali jeung keagamaan tadi disebatkeun tradisi ayana dina kejadian-kejadian keagamaan lain bae Islam bisa jadi agama sejen oge aya. Contoh di dieu disebutkeun tradisi nu patalina jeung keagamaan nyaeta agama Islam di antarana wae lebaran. Contohna ya mudik lebaran, nyeun kupat, takbiran, sungkem. Teras Ramadan contohna nganturan, ngabuburit, Rajaban, contohna mialing Isra Mi'raj, Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Muludan, contohna nyata acara muludan nu tujuan mialing lahirna Kangjeng Nabi. Malah di Cirebon masuk aya tradisi ngumbah pusaka tawa pajang jimat. Aya oge saparan, nyata rebo okasan atau pangajian. Tadi disebutkeun nya patali jeung adat, nyata patali jeung kelompok adat atawa kampung adat. Tradisi anu patali jeung adat teh umumna kapanggih di kampung-kampung adat. Di kelompok masyarakat anu boga adat mandiri. Contohna bae di Kampung Mahmud Bandung, di Kampung Cireunde Cimahi, di Kampung Rancakalong Sumedang, Kampung Naga Tasikmalaya, Kampung Kuta Ciamis, Baduy, Kampung Cipta Gelar Sukabumi jeung sajabana.
Di Kampung Rancakalong aya tradisi ngalaksa. Di Cigugur Kuningan aya tradisi seren taun. Di Cireunde aya tradisi ngolah sampo jadi kadaharan pokok jeung sajabana. Salajengna wangun tradisi. Wangun tradisi aya 3. Nu kahiji upacara atau biasa oge disebut seremoni. Nyaeta patali jeung ngebrehkeun rasa syukur ka Gusti Nu Maha Suci. Nu kadua nyaeta norma hirup. Patali jeung aturan anu kudu dipilampah jeung diestokeun ku unggal jalma di lingkunganana. Nu katilu palsafah hirup. Patali jeung barang jeung hitungan di hiji lingkungan masyarakat anu kudu disurahan atawa ditafsirkeun. Jadi eta teh nu tadi didugikeun teh ngandung simbol-simbol falsafah hirup. Salajengna aya nu patali jeung kajadian penting atawa kajadian alam. Tradisi anu patalina jeung kajadian penting atawa alam teh dilaksanakeun sawaktu-waktu. Dina harti teu unggal taun kudu aya. Gumantung kana ayana kajadian penting jeung gede pangaruhna kana kahirupan. Upamana kajadian budak anu geringan bae ku sepuhna eta budak teh sok diruat tuluy diganti ngaranna. Kitu deui lamun meunang kabagjaan sok aya tradisi syukuran atawa salametan. Contoh sejena kajadian anu dialaman di hiji lembur anu lawas teu hujan sok tuluy aya salat minta hujan. Atau aya kajadian datangna panyakit jeung musibah anu gede sok aya tradisi tolak bala. Di dieu contoh karangan bahasan tradisi Sunda. Nyata ada kebiasaan ngurus orok. Seler bangsa non wae jeung di mana wae ayana tangtu ngabogaan budaya sewang-sewangan. Sakapeung meh sarua, sakapeung beda pisan. Rupa-rupa kacerina teh. Upamana tina pakaianana, kasenianana, kadaharanana, wangun imahna jeung adat istiadatna. Ari ngurus orok zaman baheula tangtu bakal beda jeung ayeuna nu sarewa lengkep jeung modern. Baheula mah estu pakakasna ge sarwa basajan. Boh pakakasna, boh cara ngurusna. Baheula mah rereana nu ngalahirkeun diurusna ku paraji. Ayeuna mah ilaharna ku bidan atawa dokter. Komo mun di rumah sakit mah pakakasna ge meuni sagala aya tapi di sawatara daerah, boh di kampung, boh di kota. Cara ngurus orok mimitina mah sok di papagahan atawa di papatahan. Anu mapagahanana biasana mah paraji. Paraji teh biasa ge disebut indung berang. Sanggeus ngurus nu ngalahirkeun, biasana paraji ge geus terus ngurus orokna. Sajeroni ngurus orok, paraji mere conto jeung mapagahan ka indungna orok. Pangpangna dara. Atau nu nikah, nu can boga pangalaman ngurus orok, dak munggaran pisan. Ari anu dipapagahkeunana saperti cara ngamandian, cara ngabedongna, cara ngamomongna, jeung nepi ka marancahanana. Lila-lila indung orok teh jadi biasa. Lamun orok heuai kudu dihalangan tah dina bahamna kuramo bari ngucap sup baju kakurungan. Lamun orok sisudueun sok leuwat dijawab rada digebah bari ngucap maling cikur. Lamun masih sisidueun keneh eta orok sok digebah deui bari nyaita maling jahe. Naonnya tujuanana? Makanya disebut maling cikur maling jahe. Lamun ditingali ieu maling cikur teh ieu teh. Jadi haneut.
cikur teh nyaeta karasana lamun dituang kurang hanet nya kitu di sami jahe. Sedengkeun lamun murang kalih heuae teh sisidueun teh maksudna eta teh katiisan awakna. Jadi mungkin tujuanana sangkan awakna heuneut deui. Saterasna lamun orok tuluy bae sisideun sok ditaplan pucuk daun seureuh. Sami daun seureuh ge haneut atawa rambut samak di antara halisna. Baheula mah ngubaran orok nu sisideun teh kureuwas nyaeta ku cara digebah sangkan reuwaseun. Kumaha ari ayeuna? Tangtu teu sarua. Ngan sabagian aya nu sok ngalaksanakeun eta kabiasaan. Malah teu kurang nu hasil. Orok eureun tina sisideunana. Ari sisideun teh alatan katiisan. Kiwari mah sok langsung wae awak orok teh dibaluran ku kayu putih atawa minyak tawon sangkan haneut. Lamun orok bersin sakali sok ditembalan ku indungna ku ngucap ceng sawan. Lamun ngadua kalian bersina sok ditembalan ku indungna hurip waras. Nya kitu deui lamun orok kabesekan ku indungna sok ditembalan pokna teh bongbong jalan ka gedong. Palebah orok katerapan astiris atawa ceurik teu pupugu, pangheula-heulana dibura ku panglai dipupuk ku gegejok jeung sawanan. Kumaha di daerah hidup? Masih keneh aya nu ngurus orok samodel contoh di luhur. Sigana kiwari mah geus langka anu ngalakukeun kabiasaan saperti eta teh. Tapi upama aya nasarua jeung caritakeun di luhur, naon bedana? Barudak rupina sakitu bahasan ngeunaan tradisi Sunda. Hatur nuhun kana sagala rupi perhatosanana, kana kadariaan dina ngupingkeunana. Insyaallah tangtu materi ieu bakal seueur mangpaatna dina kahirupan hidup sadi dinten. Boh ayeuna boh kanggo engke kapayuna. Sakitu anu kapihatur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.